brol orok ngoceak cerik suantena nandakeun keluar lahir tina patuangan nu janten ibuna. Solapan sasih cicing di alam rahim turna bali anu jadi kasurna teu nyaho dina naon beurang sarta peutingna. Berarna orok tumandang ke alam duniana teu uninga ka naon rupa saban perkara, tapi sang Khalik masihan otak tur akalna. Sangkan manusia bisa wawuh jeung jati dirina sarta ma'rifat ka zat nu maha kawasa, uninga kana sadaya dadamelanana. Ku cara eta wasilah otak kalih akalna dipake mikir milari pangarti neang pangabisa neuleuman kana ilmu agama. Rek pilari jati diri ku ilmu pangarti, gerak bawa jiwa raga kana takwa, bekelan ku make ilmu panemu jampe pamakena. Sangkan tiasa ngadeuheusan ka zat Gustina, sabab mun manusia teu apal kana jati dirina maka moal apal ka zat pangeranna.